keren. Mak mai jalan hak mak nyuk kahi ni lemur ngarasa dan capek mah orang tumpak karena ojek mau kok menteri penerangan lamun hayang ngarokok meuli sorangan gitu. Aduh jadi deui lah bingung atuh urang mah. Atuh hayang atuh. Bener. Kucing loncat kana rantang cing atuh sabatang. Cing atuh sabatangnya. Kok menteri penerangan hayang ngarokok mah meuli euy sorangan. Atuh simpen deui atuh ai kieu mah. Untuk sok belikan ari jadi jelema moal eta teh jauh kana rezeki. Nya bener, belikan mah nya. Belikan mah ulah. Ulah licik gitu. Ulah licik, ulah saling. Ulah panasan. Nya bener kudu. Mere kanu hayang, nganter kanu sieun, jangan kanu poe. Kaditu nama kitu we. Gitu we dan liurnya. Pada inget ngarokok mah amunisi teh na otak teh encer deui nya. Kudu kana otak, kudu bari ngopi ieu teh da. Neng Ema ngalat mawa doma sareng mangkarjan. Jelema teh loba, tapi eueuh nu jarajan. Aduh, pan geus dijajanan tadi. Neng Ema ngalabelut sareng Neng Eli, jelema teh papaliu tapi teu mareuli. Karunya teuing atuh. Haji Lili, Haji Dapur, Haji Epon, lamun teu meuli lapur ka saepkeun kadarieun. Siap lah. Kayak gitu saberani teh saporsina teh? 10 Bapak. 10.000, tapi maknyos mantap betul. Alhamdulillah. Nya. Ya nyanak 65. Oh iya teh nyanak 65. Ya alhamdulillah tuh. Ti jam sabaraha eta teh? Di jam 7. Di jam 7. Ayeuna jam 12:30. Alhamdulillah di mana we rezeki mah nya. Nu penting kudu aya tarekah. Dai aya nu eta nama Allah nu ngarizkina urang mah kudu daek tarekah ini. Ikhtiarnya. Ikhtiar urang. Tapi da lolobana jelema ayeuna mah ikhtiarna bari sare. Bingung da ayeuna. Aya anu mere moal.